myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna aksara Sunda bagian keempat yaitu tentang panengah. Lamun disingkat jadi layang. Layang. Dipikeun A-na jadi L Y L. Ya. Kumaha atuh panengah teh anu huruf dina engana aya tengah-tengahnya. Misalna planet. Planet. Tuh, pakai Nokia. Telepon teh teh namina teh anyuku gitu. Nah, anu Nokia. Lamun ye, misalnya teh kata naonnya? Kiara. Kiaranya. Kiara dia tah, kiarana dia tah. Tingali. Kia, tuh, anu Nokia. Oh, tangan dia tinggali. Kamingkal, kamingkalnya. Logat tilu panengah R. Terasi, ditulis terasi. Ah, nulisnya kia terasi. Oh, tinggali. Namina panglayar. Panglayar, ada. Oh. Tah, namina nu kieu. Jadi lamun L kieu, lamun Y kieu, lamun R di tengah-tengahna kieu. Cuman lamun panengahna lain nu ieu, misalna sweater panengahna W, eta mah paehan S-na. Teu aya panengah W, tah panengah mah aya tilu. Sekian perkawis aksara Sunda tentang panengah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love